Oke lur, jadi di urutan ke-7 aya Gunung Sanghyang Dora terletak di Leuwi Munding, di desa Leuwi Kujang. Ieu tempat merupakan salah sahiji tempat wisata alam, khususnya sih ke camping. Jadi ieu cocok pisan ke anu resep ngadaki. Oke, keur bayarna kurang cukup bayar sabaraha eta teh nya 15.000 teuing sabaraha poho deui sakituan lah. Ieu wisata mantep pisan lur keur dieksplor. Oke lur, di urutan kagenep aya Talaga Nilem. Ia merupakan salah sahiji tempat wisata alam anu bersangkutan jeung cai, kusabab kunaon di dieu caina herang. Ieu tempat wisata anu sering dikunjungi ku para wisatawan anu resep pisan adventure lur. Di dieu harga asupna cuman bayar Rp15.000. Rugi lamun teu ka dieu, kusabab kunaon ieu merupakan salah sahiji cai anu beningna kacida lur. Iga cai galon we lah ieu mah aslian teu ngabobodo. Lanjut anu kalima lur, aya Gunung Karang Majalengka. Letakna aya di Desa Pancurendang, Kelurahan Babakan Jawa, Kabupaten Majalengka. Ieu wisata alam, wisata sarebu goa. Kusabab kunaon di dieu aya goa jeung batu-batu gede. Asli di dieu tempat wisatana teu ngabobodo pisan. Alus pisan keur dieksplor. Ieu wisata alam. Harga asupna cuman Rp5.000, eta teh plus parkir Rp2.000, jadi Rp7.000 saudara mah. Wisata liburan lebaran wajib ka dieu aslian teu ngabobodo. Gunung Karang sarebu goa endah pisan. Nah, di urutan keopat aya Curug Mardani jeung Curug Awul. Terletak di Desa Cibodas, Kabupaten Majalengka, Kelurahan Sinangkasih. Ieu merupakan curug anu hade keur dieksplor. Harga asupna henteu bayar sih ka dieu mah. Ieu Curug Mardani jeung Curug Awul pas pisan alias cocok pisan anu resep adventure. Di dieu urang bisa mandi, urang bisa traveling, urang bisa santai-santai. Cocok pisan keur liburan akhir pekan lebaran ayeuna ieu lur. Dan hanjaka jalan ka dieu kurang ngarekomendasikeun jeung keluarga. Jalan ka curug ieu lumayan ekstrim lur. Geus teu bisa ku golongan anu tos sepuh mah. Ieu mah khususkeun keur budak ngora unggul. Budak remaja anu resep keneh kuku rusuk. Nah, di urutan katilu aya nu ngaranna Pinus Argapura. Ieu wisata alam nu ayana di Argalingga, tepatna di Desa Argapura. Geus teu aneh deui keur wisatawan ieu tempatna. Kusabab kunaon ieu geus teu asing deui anu resep ngaeksplor wisata mah. Harga asupna cuman ngarogoh kocek 15.000 sarua jeung wisata-wisata anu tadi dibahas. Ieu wisata Pinus Argapura cocok pisan keur wisata keluarga. Di dieu urang bisa camping,
bisa main hammock, bisa bobogohan, bisa segala rupa lah pokoknya mah. Nu jelas ieu tempat wisata cocok pisan keur liburan lebaran. Nya Lur, di dieu oge cocok pisan keur wisata budak leutik, budak kelas 5 SD, kelas 3 SD cocok pisan. Kunaon di dieu geus bisa dijelaskeuna, kudu datang ka dieu Lur, ka Pinus Argapura Majalengka. Nah, ayeuna lanjut ke urutan kanu kedua. Di dieu aya Gigili River Tubing. Ieu mangrupakeun salah sahiji tempat wisata aya anyar nu aya di Majalengka. Ieu salah sahiji wisata river tubing anu ekstrim pisan cek urang mah. Kusabab kunaon? Di dieu urang dipacu adrenalin bener-bener pisan Lur. Trekkingna lumayan ekstrim alias ekstrim pisan. Cocok pisan anu resep kanu cai mah ka dieu, ka Gigili River Tubing. Bayarna cuman 40.000 per 3 orang lamun salah mah. Libur lebaran masih bingung keneh? Tadi aya sababaraha wisata nu kurang dibahas. Ieu cocok pisan keur libur lebaran. Jadi tong bingung-bingung Lur. Di dieu ngabahas wisata keur libur lebaran teh. Nu jelas wisata ieu teu cocok pisan keur anu sieun kanu ekstrim Lur. Ieu wisata diususkeun anu resep adrenalin anu ekstrim pisan lah pokona mah. Lanjut di urutan mimiti aya Puncak Panyaoyan Lur. Di dieu wisata terasering anu terbesar di dunia. Ieu wisata terasering ayana di Argapura, Harwajeng tadi di Pinus Argapura. Wisata ieu cuman bayar Rp5.000 Lur. Wisatana asli pisan, endah pisan. Ieu wisata ngamenjakeun mata, cocok pisan keur libur lebaran. Di dieu urang bisa selfie, di dieu urang bisa bobogohan, di dieu urang bisa ningali pemandangan anu endahna ka Cidalur. Nu jelas ieu wisata geus teu aneh deui. Kusabab ia terkenal pisan Lur, wisata Puncak Panyaoyan. Bahkan artis-artis oge kadari Lur lamun liburan lebaran teh. Salah sahijina Dimas Anggara pasti apalah. Happy weekend Lur. Semoga bermanfaat video dinu ayeuna ieu. Tong hilap like, comment, share jeung subscribe-na. Bye bye.